kamar siap teh ayeuna. Ternyata pan kamar itu tinggal ulin ieu meureun ah. Heuh nyali. Sampereun ka mana yuk karunya. Ayo tuh Cah. Ayo li mangkat ah. Septi. Ulin moal. Sep. Ringan li sarap li. Kemana ya tadi? Kemana nya Cak? Hari itu si Septi Cak. Bener ringan li, kalau ada budak. Septi kerenan sih ya. Ih li, Septi sama parah li. Cah jadi sieun dah. Septi, kerenan sih didinya turun. Oh. Septi nama parah li, aing sieun ya obat ya. Obat lah. Balik aing. Ya, nyoba barudak teu kamarana. Ingat tuh angge kerneangan ha. Kamananya ya? Si Septi. Ah tadi si Septi kayak mana ya ber. Mainnya kena tanggal seri. Dikit ya. Dikit ya. Bener saya kayak grama jangan po Septi tetengin serangan deh. Serangan. Cuma burung. Ayo itu dari dijiali. Bener sete ya. Serius teh seteli. Oh. Itu si Septi nah Cak. Sep ka dia gabung. As anya deh as. Selamat. Adik kunaon anya berkaya masih di takalan yang ulang ke naon teh. Jadi gelo lain. Aing teh Cak tadi teh keur nempokeun bidadari aing Cak sambil menikmati keindahan alam Cak. Ieu. Bidadari naon teh aya wae ah. Li, siga nama si Septi keur ngahayal. Ngahayal naon teh aing bener nempo bidadari aing keur ngapung itu aya sayapna dua ih. Stres tehan. Terus aku netong didengikeun ah stres. Siapa mau bidadari susu kan bersep ah. Saya teh percayain ka aing teh. Seriusan aing nempo bidadari. Bidadari naon sih teh? Bidadari aing. Jadi sia bidadari sia tadi seri cerita kacau gitu. Eto Kita cerita kaseri tadi kang ulang tadi di si Ali aing. aing nempo mereng keur ngapung. Iya aing nempo sorangan. Aing nempo sorangan bener. Aing beneran bidadari eta. Kalem. Ada Ohan nih. Ohan tuh kok aing kageng teh. Sorry putri. Cia tak aing menang goblok sia buta yang urut. Bos bogo aing nu meunang Septi. Balik aing naon ngomong Stres. Bogo aing nu meunang jelema teh stres juga tolol teh om. Kan yang bener sih itu nama parah kos kituna di bajaan teh. Cah angge jadi sieun cah nama dah kasih Septi dah. Heuh ya aing jadi nambah sieun. Heus teh ya, aing pan tadi geus ngomong tak percayaan sih ama ih. Heuh ayeuna mah percaya aing. Menang. Nyangka aing si Septi jadi nama parah gitu aing. Mun geus tang teh kumaha tuh kena. Ih mangge anu ngaranna si Mawar teh orang bejaan. Emangnya si Imana di mana? Aing iman si Mawar. Sabar ini ya, bejaan. Abe nyaon siap teh kos kumaha euna yuk. Si Mawar sih begeuna mah aya pasti dulu sih. Kira ada tambah ke mana aja. Aing nyaho di mana? Siap penasaran teh ka bogo aing kos kumaha? Saksikan di Pantang Duknya.